Heeh. Tapi tambah kan model jajan ruko anu dengan pasar gudang teh ruko. Eta mah bisa dijual belikan eta mah. Eta kan langsung eta lah bisa kita yang Nya teu meunang eta negara dijual. dijual bisa dipemiliki gitu bisa teh dialus. Tapi eta mah paling oge nu sok ngajual mah lapak. Ngajual lapak tapi lain ngajual tempatna. Misalkan urang boga lapak geus lila di dinya jual misalkan ka si ieu 2 juta. Bisa. Kan jadi dagang Jimmy misalkan. Eta mah permainan ti baheula mah aya. Aya anu kitu mah perjualan. Ngan aya jeung taneuhna mah teu bisa. Itu bisa. Itu bisa dimiliki 100% lah gitu. Kalau depan urang kudu aya sertifikat terus taneuh mah. Kecuali ieu si Ajem udah diajakan ku ieu ku gubernur Kaltim. Manehna teh kan daerah Logo hampir 5 ti gede ti pulau ieu di Jawa Barat. Aya penduduk kan sabaraha juta heueuh. Jadi pendudukna si arek ramigasi kata meureun ka ditu kan kudu bisa misalkan pertanian kudu bisa. Oh didayakeun ditermigasi gitunya. Heeh ngan maksudnya supaya aya nu ngelola meureun tempat teh. Oh bade anu di Kalimantan, anu ka Lampung, anu eta ge nu